tinggal saeutik geuning ieu di teko sarua teremos ke bapana budak teh kopi mirunana harcai kiwae unggal poe teh pagawean teh rumah tangga ngejo mbak piring ngejo ge dihau gas geus beak teu boga duit untung aya suluh gede suluh Assalamualaikum cek. Waalaikumsalam cek Mimin. Kenaon? Biasa cek harus cai Siang ngejo dihaukeun deh. ya kumaha tuh gas nabeak Iya nanti urang teh rek numpang nyeusehan ka sumur. sehan ya susuk mangga Ngeunaheunnya dapur sama enggak? ya lagi iya lah Atuh nah make hauleun make kompor atuh. ya iya aya suluh saeutiknya Urang susuhan loba banget. besok atuh pake Sampeuna hirup apa nih, Mbak? nyawa teh kamari mah da pae teh kalau keluar can dibenerkeun Ih, kajen nih Mbak lah. ya geus Urang sok rek nyeusehan. mangga Ya, nya nuhun aja nya. kade ceu ti pereset Aja nuhun ya. untung geus kekumbahan geus nyeuseuh tinggal masak koreknya di mana ya tempat koreknya lah cek cek naon deui cek naon Urang teh teu kabeli sabun. ai seueuh kumaha sih Masa masa sabun teh saeutik. Atuh seumeuh coba ieu. poka sabun ya iya sabun colek mah eueuh ceu aya sabun mandi Aya ringso. Mana ringso? Kajen Oh, iya. Pak kabehnya. nya pake wae ceu Nuhun ya, Cek. nya Teh enak. langsung aja kamu modal naon minjem naon minta dengan korek Untuk bager jeung mah. Setelah ini sesuatu satu. Ieu amat hirup teh. Beurih Gusti. Nyeusuh numpang. Sabun menta. Gua salaki teu balik-balik. Ngiriman henteu. Hadena si neneng ku aing dipasantrenkeun. Jadi teu aya di dieu. Di dieu mah aing bingung. Jajanna ke mana? Bapana meni teu ingeteun pisan ka anak teh. Ya abang-abang gawena nyupir meni teu balik-balik. Kiriman henteu, mere kabar henteu. Nya asa jadi randa. Tetangga hese di arinjeun teh da cenah nu geus ge teu dibayar da urang oge atuh boga mah dibayar Coba minggu harap teh kudu milik si neneng sing kebogan jajan ini si neneng kernaon di situ. Mudah-mudahan si neneng sing pinter pasantrenna ulah kos kemana
Balangsat. Mumun, hei, Cek, urang menang supa. ih, supa. Supa. Urang Supa non ieu, mabok. supa tanduk. Apa tanduk? Tuh ya supa pare. Mun, urang milu ngubah supa. Terus sekalian milu masakna. Urang gas beak. Cek, ai cai mah aya, engkop wae. Tapi kan gas sarua urangnya beak gasna. Ya Tadi ge atuh. miruna naik nahar cai. Urang lapar hayang dahar. Tuh urang ge neangan dengan sangu teh ka leuweung manggih supa. Yang geus satu kumbah heula engke urang mirunan babarengan Ngomana di mana? di sumur. Sumur. Ayeuna. Ya ayeuna Anter, kan atuh. ayeuna. Anter. Ieu namanya orang keur ngoekeun ieu. Atunya kayak ngilu masak. Kada ceperaset. Hiju numpang. Tekal. Si neneng teh manggih jajan teh nya. Emak mah jadi kepikiran wae asal nyesihan erokna oge. Neneng. Emak teh kangen ka neneng. Sia, sok ngarerewas. Numpangnya seri mah batur. Numpangnya sok. Ai serek naon ka dieu? Arek mbah supa. Ngumbah supat tong diseuseun kumbah di dia. Ini galak. Ini galak we teu nampu aing keur nyesihan. Kena itu ngumbahna. Atuh nyisahan mah di imah. Di imah. Atuh sagara deuk kumaha mah di imah. Pan beak cai teh. Kalau aing beak cai teh. Paja jelema beungar. Jelema beunghar. Endet kali itu. Aing keur nyesihan. Ijarek ngumbah. Engke ngumbahna nyesih heula. Emak. Ke heula udah caina kosong. Sayo apa cek si mumun ge. Bae atuh. Bye. Endet kali itu buru. Ya gangguan keur Dua nyesih. siki saeutik. Engke. Ulah belum kuat di dia ulah. Cerewet pisan. Bodoh amat aing jadi cerewet ge. Gak inget kan itu. Jakeun di mumun. Bedakeun ka ditu. Enggak wae. Teu nyaho batur keur sedih. Senggang. Nenek. Makan kan nenek. Nenek. Kapan minggu mah. Mak arek ka pondok neng ngerik nenek. Sugan anu mere ijo. Duitna. Mumun. Ih. Urang mah geuleuh. Geuleuh kunaon? Manya ku si Mimin ulangan ngomah supa. Urang dititah balik ke dieu. Di imah we cenah kumaha beak cai. Nah gitu. Anter ah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mon, cedoh, anta cai saro mati lampu di imah. Main cai wae. Ih, Ya kumaha tuh di imah saro mati lampu. lain. Urang erek ngubah supa ieu saeutik teu pira saeutik ngubah. Nah kunaon? Dicarekan ku si Mimin ulahkeun itu si Mimin keur ngubah baju si neneng satumpukan. Emang sumur saeta? Sumur si Mumun. Geuning ulah kumanehna. Nyaho jiga nu manehna sorangan. Coba mending ngadat ka urang teh. Nah, tadi ngomongnya kumaha si Mimin. Nak naon ka dieu? Ka ditu balik. Di imah we cenah gua suka. Main gitu si Mimin mah. Nah teh suka ngabogaan sorangan, main nama. Jelema teh teu mikir kali. Kurang teh dikieukeun. Jelema bongar numpang menyusu. Oh cenah bener cenah boga mesin cuci. Tapi nyeusuh puleungeun keneh ih. Manehna mah kitunya boga mesin cuci. Urang patah ka dieu ngadu ka si Mumun. Sugan mesin cuci di omonganna doang boga mesin cuci urang di imah sugan henteu nya. Omongna doang boga mesin cuci. Ai urang mah belak-belakan ka si Mumun. Urang ngilu ngumpah. Terus ngilu masak, dagas beak. Ai ieu Urang mah apa adanya. arek kumbah naon? Minta cai. Sarong teh kan itu nek nahar cai da aki-aki teh hayang ngopi ti isuk aya di imah sarong mati lampu. Tadi si Mimin. Edo. Akhirnya sia. Atuh kajeun. Ya tuh kumaha atuh nya di imah sarong mati lampu mah sarong Eh. mun teu mati lampu mah main cai ieu. Sarok.
amal-amalnya. Heeh. Sodako malah inti naon wae. Nanti bang eta cai saember IC. Lain kitu. Iya, urang mah komo mah supa doangnya. Lain kitu, orang mah hegoai meta cai, tapi ulah ribut sumur batur. Sumur urang eta ulah ribut. Tapi bikin ribut mah kan si itu. Magis. Oh masih itu kan tuh. Yang geus ku aing dek diiliknya. Tuman si Mimin mah tapi kudu tapak ku aing. Ih, dirinya mah penuanian. Heeh. Rek anu budaya rek anu dutik teh. Yang geus milik Yang ini. geus ku aing diiliknya. Diiliknya. Tuman jeung apa sih itu urang mah. mana ieu nya. Urang Mata jalan Milekan miruna. tapi rangu mah supa sakit menjadi masalah meta cai ge si Mimin puarating. Geus baju si Neneng di satumpukan gitu. Neneng, mak kangen. Neneng, kemagarek milik ka pondok. Suara naon eta sing ngoloprak? Siakar naon? Aing teh ngalacai. Ngelacai geus kanyaon sampeun apa Aing hendak nimba. Oh deui aing keur nyeusehan beres. Kana ieu teh bang saemberan meureun. Aing keur nyeusehan. Asa bisa ngadon hayu cek sia boga mesin cuci di imah. Mesin cuci aing teh rusak. Mesin cuci rusak teu boga we ngomong ke boga. Ih, saya ini kayak mah aing tuh genep kelas mesin cuci Dah mah. aing mau ngilik ka aing mah sia ah. Saya rek naon coba ka dia mama ember. Iya, ngalacai lah. Indit balik ka ditu. Ih, sana naon na ieu ha. Aing nyeusehan acan beres. Saya sahan mending eta atuh mending ngadon ka aing mah batur. Di bejaan samyona modar. Iya emang gawe sih mah ngirit listrik. Lain ngir listrik asik ngacai ka dieu. Iya, aing orang mati lampu. Lah sarua wae meureun. Geus jigi. Balik ka ditu. Karena ini aing keur nyeusehan tuh saember kene can beres. Aing mah udah gede ngalacai meres. Ih, aki-aki aing ngan ngopi. Aing ge kapesenan ku si Mumun. Nomor anu sajan ka dieu ulah dibere. Ih, cek umum mah teh enseng dek ngalacai mah saroh. Gitu. Anu ti heula ka desa aing isuk-isuk. Hina aja teh heulanya di depan dari bang ngalacai bang. Sang salahna aing ka dieu ngalacai, ha? Alah salah lah, aing keur nyeuseul loba kene kayak cenah Aing sia mah nyeuseum mangke wae aing jeung ngopi doang saember. Sia ngopi. Naon hartana aing nyenta cai ka sia. Oke dah lain sumur sia ieu sumur si Mumut. Tidak nggak kan pesenan ku si Mumun. Heh. Tah puas tah. Sia garane ni mah aing sumur aing. Ieu tah ujug-ujug permisi henteu mentah henteu ujug-ujug rek nimbal Emang wae. geus nyenta ka si Mumun ka di ka imana ka dapur tanya ka si Edo. Emang geus mentah teu. Geus ada ke mah aing menta duaan. Cenah sia korek mere cai. Tidak, atuh seuseun aing loba kene caina beak ne karoso. Di iman di suhan mah. Di mah aing disekna paeh. Ngomong dang. Abeh cenah abeh aing teh aing Ama iri duit itu. gitu cenah. Aing urang mah fakta. Heuh, Cai aing urang saat. tibang ieu doang jeung saember. Eta nih ngumbah supa doang saeta. Emang mana sih? Atuh Mumun teu nyalabar aing keur nyeuseum mun suhu aing di kieu bunga ieu ngombah ieu. Loba Mumun aing tadi keur nimba di Baledo. Loba ngabohong. Sia nyeusehan loba. Teu pakean sini. Atuh pantesan cai tinggal sabak itu setengah. Saya ngolokan cai, aing teh can beres ieu meureun nyeusehan sabak Coba sia tak anjing, ngadon teh ulah hayang loba we nyeusehan teh. Saroh. Hajar mun. Lain ismun. Ece, Kuman. urang teh pan rek ngilik si Neneng teh bisi eueuh salinan pakean hareup diseusehan heula. Si Neneng teh geus teu bogaan duit, pakean kalotor cenah di pondok. Ayo nak we ngomong nama bosnya. Si Neneng ngaranyaran si Neneng dibawa wae anak sia abis si Mumun teu. Ya, jadi Judes meneh sia. aing emang kesel kasih Saroh, kasih ge kesel, tapi aing masalah ieu mah cai mah aing karunya. Saya udah tahu diri, ieu butuh cai. Orang masa eutik mah supa doang ulah. Tapi kan nu lebih penting mah urang Mumun. KBG penting. Ya udah, salahna seusehan aing kan. Aki-aki aing han ngopi ti isu kok cai. Siapa malah galak kuat. Geus pae sumura diurug, isukan pae sumura diurug. Saruana tah jeung si Arum dijarulid we ka aing teh. Di dinya orang Dan masalah juli sia ti tadi ge nu nyin rase. Nyin darah aing eta naik. Lah coba sanu teh kesel aing keur ujug-ujug keur nyeuseh digejah kesel teh sia.
Sanu ngagejah. Tah si Bangus Edo. Emang saya tadi tengah ngagejah entek nimbak kucing di baladoku itu, ha? Ala tak naon ai aing keur nya mimin permisi urang geus Ai saya nagol gue emang ai nyaho cenah ieu. Kapan kadangnya aing keur kusrak keur nya. Perasaan tadi mah aya ucing ceurik da. Emang semejul. Dengekan. Dengekan ieu teh. Atuh maneh lanjut. Itu era ribut imah batur sumur batur teh era. Hah? Aing mah da. Geus numpang sia ribut deui. Usir mun. Asa jadi galak aing. Sarua sia ge Edo. Padahal geus permisi kasih keur. Ini galak kamu. DKBG permisi, siap iheulan. Ulah ngalacai. Aing mah teu ulah sahenteuna atuh ngomong heula pan aya Gara-gara di dinya tah mimin jadi kieu. aing mah teu dihargaan aing keur nyeuseut teh Hayang dibarahan hargana, hayang disebarahan hargana. Yang geus kieu ya, dia. Wah, Seember doang kan? Geus mangkat tadi tuh mangkat. Tinggal satu detik. Buruan. teu mah nyeuseut. Edo, aku mahal. Mah ieu. Geus mata udah tuh mangkat. Ayo dah. Kowe tungguan 5 menit lamun henteu mangkat, ditutup poe sumur. Kapan loba kene Uce? Buru teuing. Emang Uce teh karunya kaweng. Wing terek nyelik si neneng, mana teu boga pakaian di ditu. Minta dikiriman Ya enggeus lanjut ke nyeusehan, 5 menit kudu anggeus. 10 menit. 5 menit. 10. Aing balik deui kudu geus anggeus. Tuh. Uce di heulana. Di heula sakedeung. Tapi ulah bebeja kasih Edo jeung kasih Sarahnya. Tapi anggeus lanjutkeun. Ya, urang kan paminggu rek ngilik si neneng ka pondok. Arek minjem duit, aya teh. Geus nginjem deui wae. Para duit. Lamun aya mah sih hayangna 250. Pegawai nya. Atuh mereu keur ongkos eta kan si neneng ge. Ayeuna 200 aya lamun diberikan KB ke. Aing kumaha balanja. Wadang aing meureun. Atuh ngenta sakas. Pegawai nya. Kasalaki si cepek deui mah be 2,5. Pura-pura salaki aing. Itu bukan duit. Aing menang minjem. Kumaha nya? Kajen kayak urang babantu di imah mana ge. Urang karunya ka anak urang si neneng teu boga duit di pondok. Ya kan dibere tapi aing sebenarnya karunya kasih ya. Iya. Nuhun ce. Boleh lele nya. Terus. Nuhun ce nya. Katipu si ngumun ku aing. Wah sih. Aing mah kasih neneng paling ngiriman gocap. Nu 200 na anjan shopping. Geus lila tara meuli wedak ka mall. Geus deh ya. Kantongan heula. Kosong. Lanjut. Maksudnya naon dia? Numpang moek. Astagfirullahaladzim. Nyusah numpang, cai menta enak moe ke numpang keneh wae. Asa teh gablok poe di mah. Binu deh mah teh pan usum hujan. Sumpah jeung usum hujan. Tuh pakaian aing geus loba, aing itu can anggeus. Heuh ieu kosong. Ya ce. Saeutik doang. Sore dicangre jam 3. Geus bujung minjem duit. Mah bebeja. Iya doang saeutik.